pinter tapi angger nyieun kagorengan. Loba jalma anu alim tapi angger nyieun kamaksiatan, berarti manehna dielekeun ku nafsuna. Ya, dielekeun ku nafsuna. Maaf ibu, sakumaha tadi nya Bu? Ya nafsu teh leuwih resep ngajakna ka hal-hal anu teu dipikaresep ku Gusti Allah. Maka sebisa mungkin Allah ngadidik urang sadaya khususna satahun sakali ku diayakeun bulan Ramadan eta dina raraga Allah hayang ngadidik urang supaya urang bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu mah tong dileungitkeun tapi supaya jadi nafsu anu mutmain. Nah, nafsu anu resep kana kahadean. Kumaha carana urang supaya bisa ngendalikeun nafsu? Maka carana kudu daek mawa nafsu kana hal-hal anu nafsu henteu resep. Nafsu teresep maca Quran. Kumaha carana urang ngajarkeun nafsu supaya resep maca Quran? Paksa eta nafsu teh supaya daek maca Quran. Nafsu teh Bu resepna waya kieu teh sare. Waya kieu teh nafsu resepna. Kumaha carana supaya nafsu jadi nafsu nu hade? Paksakeun. Da sare we suka ge bisa. Sabtu bisa kan ukul Kamis atau Senin eta paksa. Salat nafsu mah da hoream Bu, ulah-ulah ibu. Yang disorangan ge sarua. Peda we kabeuratan ku ustadna. Kabeuratan ku ustadna Bu. Ya sarua. Sarua wae Bu. Mun datangna waya salat teh hayang nama engke. Hayang nama diengke engke komo salat duhur, salat asar, salat isya beda panjang waktuna. Kek we nyantai, kek we eta nafsu. Tapi lamun urang terus nurutkeun ka hayang nafsu, lila-lila akhirna nafsu jadi gede. Urang anu jadi eleh karena urang nganurutkeun nafsu. Punya nganurutkeun nafsu. Ya, tapi kudu dilawan. Kudu dilawan. Kudu aya mujahadah, kudu aya kesungguhan keur ngalawan. Lewat naon? Allah ngajarkeun lewat puasa di bulan Ramadan, maka sebisa mungkin di luar Ramadan di antara lewat puasa. Jeung nu lainna, didik nafsu urang supaya jadi nafsu anu mutmainnah. Oh ya, supaya jadi nafsu anu hade, supaya jadi nafsu anu tenang. Kira-kira urang ibu lamun salat nu dipikiran ya. Lamun salat kira-kira kurang anu dipikiran hayang terus eta salat teh dilakonan atau hayang geura-geura? Anggeus, kira-kira di mana? Hayang geura-geura. Eta salatna urang tapi beda jeung salatna para wali, beda jeung salatna para aulia Allah, beda jeung salatna para kakasih Allah. Para kakasih Allah mah lamun geus mulai salat tinggal nyampe rakaat terakhir sedih. Naon sababna? Berarti perbincangan berdua-duaan abdi jeung Allah teh bakal anggeus. Tapi kan urang mah justru anu diteangan iraha. Da jigana pangajian ge termasuk iraha anggeus tah. Banyak. So, kahiji naon cenah bo? Kadua katilu anu jadi sebab jalma nyieun kamaksiatan, anu jadi sebab jalma nyieun kagorengan, anu jadi sebab jalma nyieun hal-hal anu dibendu ku Allah selain karena bodohna, karena nafsuna. Anu katilu jeung saha manehna ulin jeung saha babaturan nana jeung saha nahi jina jeung saha nongkrongna jeung saha riungan nana eta mempengaruhi kegiatan urang sarerea ibu. Kanjeng Nabi lamun urang ulina biasa ulin jeung tukang dagang minyak sengit, maka pasti urang bakal kabawa
sebab kacipratan minyak sengitna. Bener Ibu? Bener. Artina urang ngariung jeung saha urang jeung saha urang biasa ngobrol jeung saha urang biasa ngariung eta mempengaruhi amalia urang sorangan. Kan kade lamun sakalina nyieun grup nyieun lah grup anu hade sakalina nyieun komunitas nyieun kagiatan anu hade jeung saha urang ngariung maka akhlak urang, tingkah laku urang, pola pikir urang moal jauh-jauh jeung model-model jalma anu biasa urang ngariung. Lamun urang ngariungna jeung jalma soleh bakal kabawa soleh minimal lamun aya tahlilan, lamun aya marhabanan, lamun aya yasinan anu soleh balik namawa urang anu can soleh ge kabawa mawa nah eta punya. Tapi kira-kira lamun urang riungana jeung nu korek riungana jeung jalma-jalma anu maaf jauh tina syariat, kira-kira hiji we nyeun kagorengan urang kabawa moal kabawa gorengna moal sok sanajan urang teu migawe tapi kabawa matakan pantes cek Nabi lamun urang hayang nyaho kumaha agama seseorang maka tempo jeung saha manehna ulin jeung saha baturna di mana ngariungna tempo tah ya. Dakan punten termasuk anak ibu ya. Lamun ibu hayang boga anak nu soleh kudu daek diriungkeun jeung nu soleh dan ngaranna soleh ya diriungkeun jeung anu soleh, riungkeun ka tempat-tempat anu soleh. Ulah ieu mah cita-cita hayang boga budak anu soleh tapi teu daek diriungkeun ka tempat-tempat anu tara daek diajak ka jalma anu diajak ya diri Allah di ayeuna di ikhtiaran ya. Matakan abdi sering nyampeukeun ka ibu-ibu khususna nu urang kalina ngaji rek ngaji teu ngaji nu penting diukeun we kege kabawa ulina kabawa ya riungkeun ya kajeun ngaranna ge budak can ngaji can daek teu naon hadir ya. Sebab lamun Allah nurunkeun kabarokahan ka eta tempat sebab ayana jalma soleh di eta tempat maka urang anu can soleh pasti kabawa soleh sebab Allah nurunkeun berkah jeung rahmat ka eta tempat tah eta ya. Tapi sabalikna lamun urang resepna justru riungan jeung jalma anu salah maaf jauh tina kahadean, jauh tina syariat Allah, maka nalika Allah nurunkeun azab, maka urang ge pasti kabawa sebab eta riungan urang. Nya mana riungan ieu geus ade. Riungan ieu geus ade tinggal jaga. Ya, papada urang ke jaga bakal bisa nyafaatan. Jalma soleh teh buke jaga di akhirat bakal bisa saling tolong menolong, saling bantu membantu. Buke jaga di akhirat. Ulah-ulah di dunia, jaga di akhirat bakal bisa saling syafaat nyafaati. Ke jaga di akhirat. Ya, sampai-sampai dina hiji katerangan disebutkeun Ibu. Nalika Allah Subhanahu wa taala tos ngalebetkeun jalma ahli surga ka surga. Aya hiji rombongan Ibu, nu rek digebruskeun ka neraka. Ayeuna Allah ngomong heula, malaikat eureunkeun heula eta rombongan mereka neraka. Gusti emang kunaon sababna anjeun kudu ngeureunkeun ieu Gusti? Ieu teh jalma geus kacida loba nyieun kagorenganna di dunia. Geus kacida loba nyieun kamaksiatanana. Ieu pantes jalma teh diasupkeun ka neraka. Cek Gusti Allah ke heula. Ke heula abdi hayang naros ka eta rombongan. Rombongan jalma ye. Cek Gusti Allah Bu. Aya teh di antara maneh di antara maneh anu biasa resep biuk jeung jalma? Ditanya Bu. Aya di antara maneh nu resep biuk jeung jalma? Saleh. Ayeuna rombongan eta Bu, eueuh ngajawab. Eueuh Gusti, anu boboro diuk jeung golongan anu nepo diuk na ge geus sepet. Geus teu resep nepo ubrang abring na ge geus seueur.
Nah, oh jadi di dia rombongan anu resep di tim jalma soleh oh. Ya oh. Ada cekosnya suka doa direk harus teh kamarane nya. Ya. Aya teu di antara marane lamun memang eueuh nu resep di tim jalma soleh, aya tara nu sok ngobrol, nu sok amprok, nu sok ngucapkeun salam ka jalma soleh aya. Oh, Gusti. Aya Allah. Kurang sababna justru sebel. Boboro aya nanya, boboro aya ngobrol, boboro aya ngucapkeun salam. Kurang sababna tika sebelan ngan di sana ngaledek. Da kasinggung sih. Ngan di sana ngagogoreng, ngan di sana nyindir. Nah, pajarkeun teh nyindir. Pajar teh wayah nanya lamun abdi ngomong terus ibu aya nu kasih dia lain abdi nyindir henteu. Padahal abdi mah tanya kagorengan ibu teh tanya jeung mung nyaho. Jadi lamun abdi ngomong lain nyindir, ninggal ibuna kasindir. Nya wayah eta mah ninggal kabeneran. Ninggal kabeneran. Abdi teu hafal hiji-hijina abdi teu hafal. Jeung mung hafal mung nyaho. Ya, sebab lamun model kieu kudu aya husnudzon. Abdi mual-mual patiting abdi bisa diuk di dieu, ibu ngadangukeun abdi kecuali ibu ngesusnudon ka abdi. Maka tugas abdi kudu husnudon ka ibu. Karena husnudon ka abdi. Ya, ngaranna ustaz geus moal kieu moal padahal teu nyaho. Teu nyaho. Bener teu Bu? Kan ibu nyahona naon mun kaluar make sarung, make koko, salat kan itu. Ibu nyahona abdi ka masjid. Ngajar budak, ka pangajian beres kan? Ngan eta, ibu anu nyahoana kitu kan? Nu hade. Nah, siga ibu daek ngadengekeun. Daek ngade. Kadang abdi ngomong di warung, ibu diturutan. Nah, berarti ibu ngesus abdi maka kudu wajib leuwih husnudzon ka ibu. Nabi Allah teu nyaho jeung mung nyaho. Teu nyaho jeung mung nyaho. Sedangkan beres. Pokoknya, nah, jalma soleh bakal bisa saling syafaat syafaat. Ditaros ku Gusti Allah pernah aya nu ngobrol jeung jalma soleh eueuh Gusti. Ngucapkeun salam ka jalma soleh eueuh Gusti nya geus. Lamun eueuh nya anu pernah diuk jeung jalma soleh. Anu pernah ngobrol, pernah ngucapkeun salam ka jalma soleh. Pernah teu di antara marane aya anu pernah ngobrol, pernah berhubungan jeung jalma anu mana jalma eta kenal jeung jalma soleh. Pernah? Oh, alhamdulillah pernah Gusti. Emang mana caritana kumaha? Baheula abdi pernah pas bisnis, ternyata rekan bisnis abdi teh santri. Berarti eta santri teh boga kiai. Abdi mah teu apal ka kiaina, tapi abdi apal ka santrina. Benerah eta santri teh rekan bisnis abdi Gusti. Berarti lamun kitu abdi geus kenal ka jalma anu mana eta jalma teh kenal jeung jalma soleh. Oh, alhamdulillah kita geus kana ka dieu kan. Dipisahkeun Bu, ti eta dong asuka sebab naon apal jeung jalma anu mana eta jalma teh deukeut jeung jalma soleh. Gitu punya. Namun sakirana urang teh bisa deukeut jeung jalma soleh minimal urang kudu daek berhubungan, kudu daek komunikasi, kudu daek bersahabat jeung jalma anu sakirana eta jalma teh kenal deukeut jeung jalma anu. Ibu hese Bu lamun hayang ka Habib Lutfi Bu. Ibu hese lamun hayang ka Habib Sekap Baharun di Pasuruan jauh, ibu hese. Nya hese. Terus lamun datang ka ditu ge ting apalna ting ting apalna ting. Buah ibu datang ka ditu teh ditanya ibu rek naon cenah. Tuh ibu bukan apa-apana ngaran Habib teh Pak Ustaz Epul nyawana kitu kan. Teu tapi wasilah ibu bisa deket, bisa apa jeung jalma-jalma anu memang deket jeung apa ka eta para aulia Allah. Di antarana kudu daek deket jeung ulama. Amunnya sebab jalma soleh di antara jalma soleh maka eta dua jalma bisa saling tolong menolong kejaga di akhirat ibu. Ya ieu iman urang teh wae ke urang teh saling tanyaan ke di akhirat teh.
Ya, kayak ini rombongan, jangan maju rombongan. Ya, yang paling kan ketua rombongan. Ketua rombongan kan? Punya. Namanya ketua rombongan. Kemarin ngabri. Ya, ngap. Amin, punya. Mudah-mudahan akan disiapkan patona khusus babul ilm. Patu kerja menudai nuntut. Susah ngajar. Yang mau ada julula ya rajin majelis taklimat daek hadir majelis taklim yang geus poho mah teu nyaho jerona kumaha. Ya, amin ya robbal. Rombongan ngabareun kan ke abdi teh ngecek. Abdi teh ngecek absen. Bunda, coba kan bunda nu nyaho nya. Absen saurang-saurang, saha wae ye? Saha wa? Hadir. Aya. Nah, hadir Bu, payahna. Anu kedul hadir, papadeurina berarti. Anu rajin hadir, pangareupna. Ya, pangareupna. Anu loman, anu nyaha ka ketua rombongan. Boleh. Bu, kejaga orang bakal gitu. Ya, bakal gitu. Artinya naon? Di mana ayeuna urang ngariung? Kejaga kondisi urang bakal kieu. Anta ma'a man ahbabta cek Kanjeng Rasul maneh kejaga di akhirat bakal dibangkitkeun jeung saha wae anu dipika cinta ku maneh. Lamun urang cintana ka Rasulullah maka kejaga dibangkitkeun bakal bareng jeung Rasulullah. Urang cintana ka para ulama kejaga di akhirat urang bakal dibangkitkeun jeung para ulama. Lamun ibu di dunia cinta resepna ka artis-artis nu maaf pakaianna sagarupa ya. Ibu resep sampai ditiru ke ibu misalnya, padahal mesti pantas tiru ke. Maafnya sampai ditiru maka kejaga ibu bakal dibangkitkeun jeung golongan artis. Sok kira-kira daek teu. Ya, anta ma'a man ahbabta, urang sadaya bakal dibangkitkeun jeung saha wae anu dipika cinta ku urang nalika urang di dunia. Namun orang di dunia nari cinta naresep nangaliung jeung jalma soleh maka ke di akhirat dikumpulkeun jeung jalma soleh. Pokoknya katakan didik ya ka anak ibu, didik ka anak ibu kudu daek diriukeun, kudu daek didiukeun, kudu daek dibawa ka tempat-tempat anu soleh teu keke soleh sorangan. Komo lamun geus alus ngaranna soleh, geus nama soleh kawan. Oh ya, beda Bu, beda. Tingali beda. Budak anu biasa didiukeun di majelis taklim jeung budak anu didiukeun di organan eta beda Bu. Ya beda, nyanyi na ge beda. Nu sering di majelis taklim Ahmad ya habibi eta produkna. Eta produkna kana hadir di majelis taklim resep riungan jeung jalma saleh imanna deukeut. Wajib saeta minimal Ahmad ya Habibi lah. Tapi sok lamun budak ibuna resep ngadiukeunna di tempat hiburan. Ayo nu biduana nyanyi segala kira-kira budak bisana nyanyi naon tah? Nah. Ya, maaf sok geus hadirkeun. Hadirkeun jeung ibu maaf abdi pesen ularisi ulangan sekedar hayang jongjon ibu budak yang kudu diperhatikeun. Ada teh budak ngelumpat ka ditu ka dieu sadat. Nah ibu ulah yang jongjon teh sorangan. Akhlak budak kudu mulai diperhatikeun. Ya, amunnya urang kudu daek ngadieukeun budak ka tempat-tempat anu saleh, maka Allah bakal ngaraksa eta budak jadi budak anu saleh. Sebab di mana urang bergaul maka akhlak urang, tingkah laku urang, pola pikir urang bakal sesuai, bakal sarua jeung jalma-jalma anu biasa ngariung jeung urang. Benahan diri urang, hadekeun heula ibadah urang, hadekeun heula akhlak urang, hadekeun heula tingkah laku urang, kege batur ge bakal nilai oh bener urang kitu. Eta pentingna urang berakhlak. Ngaji eta Bu. Ya, sehingga maaf dakwah teh lain tugas ustad wae lain. Lain tugas abdi wae lain. Nah, ibu tugas ibu sadaya. Ibu dakwah kanu jadi salaki. Ibu dakwah ka anak ibu ngajar kan dakwah teh artina
ngajak nu ngaranna jalma ngajak usahakeun sebisa mungkin sancan urang daek ngajak batur maka urang kudu bisa ngajak diri urang sorangan, kudu bisa ngalawan hawa nafsu urang sorangan. Insya Allah wallahu a'lam bissawab.